Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, hormatan simkuring, sepuhna calon panganten pamegat wiwasadaya pangjajab hormatan simkuring, sepuhna calon panganten istimewa kadang wargi hormatan simkuring, tegakantun kersana bapak kepala desa, kersana bapak kepala dusun hormatan simkuring, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, dipayun mangga urang sasarengan manjatkan puji sareng syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina saat ayeuna urang sadaya tiasa kempel dina kayaan sehat wal afiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka Kanjeng Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, teka kantun ka urang sadaya salaku umatna, mudah-mudahan urang sadaya tiasa itba kana langkah perjuangan mantena. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah dina ayeuna urang sadaya tiasa hadir maksud bade nyakseni pernikahan antara ingkang Rai A. Tony Hartono kateh Ira Krista Hardiani. Alhamdulillah mas kawin parantos kasebatnya taku emas 35 gram. Bertindak sebagai saksi kahiji kersana Bapak Juhairi, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun Kondang, sareng kersana Bapak Supena pangintennya mangga mangga. Apunten Pak palih payun mangga Oge sami ieu Kang Raka saksi pangintennya. Hadirin rahimakumullah, mangga sata acan lumangsun ijab qabul urang maoskeun heula 2 kalimah syahadat sareng istighfar taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sanes kanten kalepatan urang dihapunten ku mantena, wabil khusus kadua calon panganten kersana Bapak Wali oge teu aya lepatna ka urang sadaya kana sejanyak seni kana ieu kadeka. Mangga Kang dipimpin ku Akang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh miwah para bapak kalih ibu jamaah walimah rahimakumullah, bil khusus keluarga besar kedua calon panganten nu dihormat. Satu acan kana ijab kabul nikah urang sasarangan taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala ngalungkungan istighfar kalih 2 kalimah syahadat anu dipalar, mudah-mudahan ieu acara aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Sing emut atoni saur Rasul akhadtumuhun nabi amanatillah wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah. Salira katitipan istri amanah ti Allah, istri oge sami katitipan caroge amanah ti Allah, dihalalkeun campur gaul siang sareng wengi ngalangkungan kalimah Allah. Dina waktos ayeuna niatan ibadah itunya urang sasarengan maos istighfar kangge kautamian panginten disuhunkeun karena Allah kasadayana urang tilu wangsulan. Mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillah ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
وأشهد أن محمدا رسول الله. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya karim. Hadirin rahimakumullah, neng ira sasalaman kaanya sok nung ditikakeun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa abdi tikahkeun Abdi tikahkeun ka Tony Hartono ka Tony Hartono suka abdi suka abdi kalayan ngangge mas kawin kalayan ngangge mas kawin ku perhiasan emas 35 gram ku perhiasan emas 35 gram dibayar kontan. Siapa nggak suntangan bager ka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuma bade langsung nikah kena wakil kita. Amin wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Pakabala kaawa abdi ngawakilkeun ngawalian adik kandung abdi kanggo ditikahkeun ka Tony Hartono kalayan di mas kawinan ku perhiasan emas 35 gram dibaraan kontan. Insyallahnya abdi nampi kawakilan ku aa kanggo nikahkeun rai teges aa neng ira Krisna Hardiani kat Tony Hartono kalayan ngangge mas kawin ku emas 35 gram dibayar kontan. Insyallahnya manawi kapercanten. Hadirin rahimakumullah, ngalap barokah satu acan lumangsung ijab kabul urang dedelan laku khutbah nikah sakedap painten ku akang sok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khullatauhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah li wa lakum. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah uzawijuka lama amarallahu ta'ala bihi min imsakin ma'rufin wa tasrihin bisan. Sok sasalaman terus latihan di acana atasnya sebagai dinten latihan anak mutan sakedapnya ayo panganten mengadede gempeur biasanya sok cobi dicoba jalannya saparantosan di pasarin dibayar kontan langsung walernya tarima abdi nikah kaneng ira Krisna Hardiani putri
Oh, Kristanya. Neng Ira Krista Hardiani putri Bapak Dedi Suryadi kangge abdi di mas kawinanku perhiasan emas 35 gram dibayar kontan. Cobinya sok dibayar kontan. Tarima abdi nikah Neng Ira Krista Hardiani. Itu. Ular syuting mereka mana tuh? Sok cobinya dibayar kontan. Tarima abdi nikah Neng Neng Ira. Tarima abdi nikah Kak Neng Ira Krista Hardiani putri Bapak Dedi Suryadi kangge abdi di mas kawinanku perhiasan emas 35 gram dibayar kontan. Sok cobi kontan. Terima abdi nikah kan Neng Ira Krista Hardiani putri Bapak Dedi Suryadi kangge abdi di mas kawinan ku emas 35 gram dibayar kontan. Leres pisan gitu nembong latihannya mangga sok hapunten ka Palura ka pasaksi sadayana supados ngesahkeun ijab qabul siapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi Tony Hartono zawaztuka wa ankahtuka Ira Krista Hardiani binti Dedi Suryadi bitau wakilnya. So ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi Tony Hartono simkuring nikahkeun Neng Ira Krista Hardiani putrina Bapak Dedi Suryadi anu diwalianku raka tegesna Bapak Iyep Gatot Sri Sandi. Bapak Iyep parantos ngawakilkeun ka simkuring kanggo nikahkeunana kalayan ngangge mas kawin ku emas 35 gram dibayar kontan. Tarima abdi nikahna ka Neng Ira Krista Hardiani putri Bapak Dedi Suryadi kanggo abdi di mas kawinan ku emas 35 gram dibayar kontan. Keheula aya saksi di dieu. Kumaha Kang cekap? Cekap alhamdulillahirabbil alamin. Mangga urang ngaduan sasarengannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada'lana aqamina hadza danban ila ghafarta wala hamman ila farazda wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka fiha ridon walana salahun ala qadaitaha wa yasirtaha fayasir umurana wasroh lana sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati amalana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin walhiqna bis-sholihin ghairu khazaya wala maftunin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah ijab sareng qabul laksana sah numutkeun syariat agama. Teteh ngadeg sakerepnya bade masrahkeun mas kawin mangga. Tas bisa. Ngadeg iya. Itu kan anak gitu ya. Sok ditambi ku teteh ikrarkeunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Ira ieu nyanggakeun mas kawin ku perhiasan emas 35 gram perhiasan emas 35 gram. Mudah-mudahan ageng manfaatna nampi jazakallahu khairan kasiron saparantosna abdi ditikah ku abdi bade ngadamel kasayan utamina masihkeun Sorabi Bandung tadi bongan selalu parulah Sorabi Bandung gimana nya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin nya sasalaman kacaroge cepeng nah suntangan iya
tawiskanya kana jantan bojo dikecup keningna nah nyebut aduh sok dipegang pundakna ku iya nah gitu kecup keningna ku bismillah tuh nah, ieu buku nikahna diabadikeun sakedapnya